Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berak kumaha puasana euy. Sugan lah setelah lancarnya tong godin wae euy. Yeuh, omat anjing bisi puasa teh puasa terakhir mararaneh anjing mata kudu berkualitas anjing puasa teh nya. Tapi dah heueuh kitu teh urang bakal maturan maraneh selama bulan puasa aya 3 waktu kurang dibaturannya aya sahur aya bukaana lah. Ke pokona urang rada sering lah pokona mah ngontennya. Sugan we ieu mah tuh puasa ieu ge naek ini pahalana naek nya. Konten urang ge naek deui nya. Tah kitu. Oke bodak lah aya videona nu kurang direksi nu jelas mah tentang Ramadan. Oke, urang klik video mimiti. Kala tak kieu nya. Kieu ye. Ai cigana ye budak ieu teh jarang ka masjid euy, jarang ngaudangkeun sahur. Tapi nya ayeuna mah geus jarang euy anu pas imsak teh sora sirine nya. Zaman baheula pisan eta mah geus jarang euy ayeuna mah. Baheula mah langsung sok mencet eta euy. Nya kabayang we ieu karek ngumumkeun sahur ujung-ujung mencet eta mencet sirine nya. Ngecan ngawap-ngawap acan. Tapi bener ayeuna mah geus jarang nya euy. Teuing di daerah mana cik masih kene aya teh mun ngaudang ke enon mun imsak ku sirine nya. Bejaan urang cik di daerah mana ketik di kolom komen. Oke? Yeuh. Enon yeuh taraweh. Taraweh teh euy. Sebenarnya mah sok serunya mun keur leutik mah seru gitu taraweh teh. Tinggal ngaganggu kolot ieu mah kacida ieu budak ngaganggu kolot. Jeung kolotna ge deheureuy cigana eta euy. Beuki heureuy teh tingali. Nya bener euy tapi da kumaha nya keur budak mah da dek dicarek bisi budak teh trauma euy ka masjid jadi selama masih keneh wajar lah hareureuna mah tepkeun we cenah nu penting mah betah di masjid we heula cenah mah budak teh cenah daripada ulin main ML nya main naon lah permainan nyo HP mending cenah di masjid we keun we heula nu penting mah resep heula we budak teh nya ge garandeng carek sawajarna oke ya nih anu ieu Makan rambutan waktu puasa. sampai nangis karena lupa malah makan rambutan saat dah rata-rata sih tong ka budaknya kolot wae ge sok poho rata-rata poe mimiti euy sok paroho teh ceuriknya keur budak mah urang ge ngalaman kitu euy tinggal pas di bejan teu naon jang pada mah beakeun we lah hiji tingali euy langsung dah kumanya keur budak mah sok aya panik atau ka budak urang we ke sekolot sok aya poe mimiti rata-rata sok poho keneh mah nya rarasaan teh lain bulan puasa nya keur poe mimiti mata euy kitu tuh perhatikeun budak tuh nu hareureui tuh innalillahi dijedug nya ta euy tah nya curang ge ieu mah bapak-bapak tadi urang geus ngomong lamun nyarek sayeuna we sawajarna euy tong nepikeun ka ada kekerasan. Udah budak ayeuna jeung budak baheula beda mentalnya. Budak baheula mah disetut ge masih keneh sok narimakeun budak ayeuna mah euy sok bebeja ka kolotna jadina teh ribut anjing teh. Kedah budak kitu. Mantakna ieu mah taraweh teh tong lila teuing, tong gancang teuing. Tak kieu mun lila teuing jadina teh ka budak bosen jenuh sok jadina teh hareureuy ka kolotna sarua jadina teh emosi. Kasenggol seutik jadi ambak kan. Oh si ieu euy. Heueuh da iklan teh nya. Eta we tuluy pokona mah Opik, Wali, Ungu, Gigi. Eta we musik teh euy. Tapi benernya iklan-iklan baheula Ramadan ikonik lah. Marjan sok ikonik teh terus iklan rokok euy ikonik mah nya iklan rokok Marjan naon deui nya euy baheula mah. Biskuit lah nu karitu nya ikonik pisan iklan-iklan baheula. Pipes teh beunang anjing, pipes teh bener beunang. Tapi nu ayeuna mah cek urang asa rada kurang euy. Teuing katang jarang nonton TV mah nya ayeuna mah. Pokona mah rek buka puasa aya lah iklan-iklan ikonik ke pokona mah zaman baheula mah euy. Cek sebutkan salah satuna kumaraneh diketik di kolom komen nya. Kayak urang bahas iklan-iklan Ramadan kayak urang bahas. Nih. Bener teu? Jeung Ebit anjing baheula mah euy. Perjalanan ini teh iklan rokok iklan naon podenya nya ieu karek dibahas ke urang anjing keluar iklan baheula ieu
Jadi terjadi orang nek ngebahas nanti geus dibahas di dia. Ini program-program baheulanya. Tapi nasa bae dar saya teh iklan teh. Kayak lah, berarti sih teu puasa tapi bisa wae peutingnya. Sahur berarti sahur si ibu ye euy. Tah, kieu euy sia balama Ramadan zaman balama beres subuh teh kan geus salat subuh teh langsung ceramah ye. Terus si budak mah ngumpulkeun ceramah teh minta tangan, minta cap nya. Beres eta teh sok jalan-jalan nya mun di lembur urang mah jalan-jalan di kacamatan sok sampai main bal kata galega mun di deket imah urang mah jeung ku heran teh bodak baheula mah karuat sia kuat ibaratna mah full anjing baheula mah full aktivitas ti isuk nepi ka magrib teh sok full kan baheula mah zaman urang nya mun zaman urang mah sakuat teh libur sabulan nya ku Gus Dur mun teu salama diliburkeun teh zaman Gus Dur mah diliburkeun sabulan euy. Tah eta teh full anjing kegiatan teh euy beres jalan-jalan teh mun teu main non petasan baheula mah nya main karamol anjing baheula mah main lodong anjing baheula mah dodokaran ka peutingna teh ayeuna mah eueuh bodak ayeuna mah ciga teh geus beres. Ya ka masjid ge jarang saeutik saeuna mah. Da emang ti sakola ge eueuh buku Ramadan teh ya. Jadi nulis di buku biasa aya baheula mah aya bukuna Ramadan teh nulis ceramah terus salat henteu anjing poe teh ti subuh nepi ka isya teh zaman ayeuna mah leungit anjing tradisi eta nya padahal eta teh ngadidik ke budak urang disiplin anjing sugan baik di zaman eta keemasan eta selalu menjadi tantangan, tidak semua orang bisa menahan lapar. Momen seorang anak kedapatan sedang makan di dapur padahal baru jam 9 pagi. Udah budaknya ibaratna budak mah teu kudu dipaksakeun aya can balik mah. Walas eta teh sebutan teh puasa setengah poe nya. Puasa setengah poe tapi puasa deui kitu. Keuna naon budak ngalatih lah. Budak can balik mah da can wajib da paran lagi keur kolotna eta teh Eta nya urang cik ustad teh. Ya kuna kami sieun puasa. Udah kira-kira lamun dek ngudangkeun sahur nya tong pepocongan lah kan pocong mah di euradnya dicangcang selama puasa mah matakna eta kena batuna teh anjing kitu. Tinggal jadi yang serikeun anjing. Picelakaan urang mah dek ngapuaskeun we. Cai dicangcang pocong mah. 30 menit. Jadi ciga ieu nya ngiluan master chef. Urang mah mun sahur kabeurangan geus pasti mie masak mie. Rata-rata lah mun sahur kabeurangan masak mie karena 5 menit bisa jadi mie ge eta teu askeun langsung diajar nya. Beukahna beuteung teh ningan tapi ku mie mah beurang jam 8 geus eleh anjing bener Di nyudi mie atuh jam 8. Anjing ieu tah ngalaman hampir kabeh jelema lah pasti ngalaman telat hudang sahurnya. Eta mah geus lumrahna geus kabeh lah geus pasti ngalaman. Ketika aku mau beli bubur tajil eta bingungnya aing bubur tajil Bu Titit. Bu, cuk urang mah nya dari Ramadan. Ganti we heula ngaranna nya. Titna teh hiji we tit teh terus titik-titik. Cuk urang mah nya. Jadi bisi kumaha anjing tingali nyebutna Bu Mamas tah leuwih. Lebih sopan Bu Mamasnya. Tapi dari sibuk sedangkan orang emang titit aja. Cek OTW Ramadan cek. Kangen ya Allah Ramadan. Ieu nyin lodong eta sebutnya bodak. Mun di lembur urang di Cicalengka masih kene aya lain katang imeuh. Bener nyin lodong. Ku karbit ieu teh bodak, ngaurungkeun teh ku karbit jeung cai wungkul. Ieu mah prepare-na engke lah. Video kadua lah ayahnya tapi yo alus maksudnya si awina gede anjir aya kene awi gede gitu es pisang ijo kumaha si bapak itu anjing heueuh pae di kicepan kuno kitu mah batal siapa puasana Pak ramai kira aku Pak anjing bapak geus aki-aki anjing itu mantan geulis kene bawa anakna gitu anjing tapi lancing ayekeun tukang dagang teh tebar pesona di pas dek dibukanya loba nu garilis ujug jeung ieu hiji deui urang mah ibaratna mah bidadari gang teh kaluar sapas taraweh nya anjir eta teh
saatna tebar pesona anjing deh. Momen anjir da loba nu cinlok cenah di masjid tapi alus mending cinlok di masjidnya. Anjing syariah eta. Ngalaman Saatnya urang Mas Bule gitu ikut wartajil. Kira-kira apa Bule yang akan dibeli Mas wartajil, Bule? cik. Pertama coklat Dubai yang menarik perhatian Mas Bule. Eta mah tuh lain khasna bulan puasa anjir eta mah. Niat basa-basi Ain, adalah anjing, salah sama. sasaran. Ternyata yang jual nonis. Hihi. Lanjut beli es buah. Ini Kayaknya lah karena belum pakai lain air ieu nya dan lain es, signaturnya. Mas Bule terlihat agak Guna bingung. kolak le euy Mungkin meuli mah penjual kolak kopi. nu karitu anjir. Jadi bener signatur aya eta mah makanan-makanan geus modern anjing geus modern. Tapi bener resep euy kan samun tahun kamarinya ieu mah tahun kamari mah loba nu boncos cenah euy dagang tajil teh karena usum hujan. Usum hujan kamari mah bener-bener hampir setengah puasa hujan seueuh jadi hujan teh pasca magribkeun wae cenah ieu mah urang percenahan cek nu dagang tahun kamari mah termasuk Ramadan anu boncos eukeun pedagang mah euy karena hujan teh ti magrib ti saacan magrib. Wah ieu si pendeta ieu nya urang respect ka si pendeta ieu euy. Respect urang ka si pendeta ieu soalna mainna toleransinya tinggi. Heeh bener euy. Sok palan cing aredan we ramekeun UMKM. Wayahna we euy tong ka mall-mall wae anjing da marurang areunah anjing sisi jalan teh euy. Aslina. Teu ngarti urang Pak. Ieu curang berburu tajilna nu gratis meureunnya. Wah, ngeri euy. Tah mantakna sia mun geus Ramadan teh berat badan naiknya. Jeung tengorakan teu aman euy. Si rontang anjing berbau tajil ngerinya si rontang. Heuh rata-rata geus Ramadan mah euy ti koro euy. Pasti we panas jero, panas dalam. Si rontang tingalinya tah paling si rontang teh saha anjing. Bener sih urangnya pernah kegituan euy. Udah random Aduh. Budak urangnya pernah sih euy yuk nya kurang dibawa ke masjidnya. Si imamna nih taikan anjing lain batur imamna anjing teh mantap kurang radinya geus salah dibawa heula kurang teh ayeuna geus ngarti dibawa deui ada selfie si emak tina naik woles we da budaknya tong dicarek lah budak mah tapi ieu tah anjing nu mimiti ieu urang ngalaman kieu euy ciga di posyandu baheura mah kan kitu nya make kitu anjing aleh beak ningan euy teu karasanya ai konten rame mah tak itu barudak pona selama Ramadan orang dek nge-reaction video-video tentang Ramadan jelas nantinya jeung mun video-video anu bener kieu orang tara nyebut anjing gobloknya entong mesti carekan ku payayan anjing kitu we payayan nya pona payan Ramadana cing puasana cing lancarnya cing sararehat barudak nu lain ge ketik euy di kolom komen ramekeun anjing pona hayang konten naon anu tentang Ramadan sok we share linkna di komen nya bodak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih di next episode. Cus.